aduh. Isuk besok. Kieu ya. Oh, ning maneh teh aya. Aya tita tadi ge mah, da teu ka mana-mana urang teh atuh. Tah, Macul. Heeh, lain diuk wae. Aing mah macul we macul mana kita mah Tuh, di ditu. aing mah kan lain geus kamari kumaha Can, seetik deui. Aing pacul coba Aing. geura. Losok males. kudu ganti heula tuh baju. Lah kan bae kapalang lah kudu digaganti segala lah cuma nos. Aing mah macul we aing ngirip ka kieu da aing teh. Macul aing mah macul kalau yang teh awet teh gitu pak aing mah kamari teh geus dibere duit ku aing teh masih keneh tah macul molor aing sekalian ayeuna teh kara paling jam 8. Kamana budak teh asa eueuh sakitu geus liwat lohor. Si kehed teh kamana nya? Kita tadi aing nungguan lila. Ieu mah kudu diteang sugan. Kamana nya? Asa eueuh geuning di dieu oge. Kamana budak teh si aing sok diijieun pejuh eta mah. Aduh, jika molor geuningan ya Allah. Paingan tita tadi di tungguan Gusti. Payu molor di kebon ku aing di teangan. Nyaga kitu naon mah ku aing sakalian sia. Rasakeun aing mah da kesel aing mah. Wah, cara kamu molor aing di teangan teh. Oh, gini emak. Mama molor we. Benih leuwas aing emak. Meni digedekeun molor di kebon sia mah. Aduh eta si emak ngaruwaskeun. Tanya lo yang ngawas ku aing di teangan teh yang molor apa nama Aing macul panjana teh begu dieu teh mah. Aing nyebut bagus Lain ya. nyebut begu ka emak panjana teh. Kalieur siap aing. Aing mah geus pusing ya sia. Tadi sia mah molor we. Molorna ku aing di teangan. Istirahat dieu. Mana urutna eueuh. Jangan bohong ke aing. Dosa gitu mah. Capek urang teh mah. Capek molor. Isukan lah macul mah dibereskeun urang. Bohong sia. Aing bohong sih mah. Awas asakeun sia mun teu. Heueuh Urut tenang mah sia ku dibereskeun aing. ku urang mah isukan mah Sakeun sadiameun mun sakieu mah. ku aing mah moal dibere barang hakan sia. Bodoh teuing aing mah. Urang mah neangan hula manuk mah mau kabalik. Sebodoh teuing cor teuing. Aing ngarep mantau mun guskeun budak kitu patut mah. Gaet balik mah tuh. Sar budak lieur ku aing mah boro mah di dago-dago sugan teh heueuh bela barang asakan arek di teang ku aing tadi nama karunya dasar budak lieur ka molor we di kebon oge. Teu mikir sugan pejuh teh eta mah.